Misal si kabayan anu kakecapin pinter tapi bodoh, bodoh tapi pinter. Tina cunduk caturna jeung nyieun iteung jeung meunang ilham sejak usaha neangan pangpajiwa pikeun mareban keluargana. Kumaha eta si kabayan? Sumangga nyanggakeun tontonan drama Si Kabayan Ngingu Sapi. A few moments later. Kabayan, kunaon cerita di gere wae? Euy ka ditu, Kang Suluh ka ditu. Koream bedogna Mantakan minjam ka si Abah. abah mah naon we hutang Kalau juga wae, atur. we naon Atuh naon we, kajen teu pagawe negeri oge. Si kabayan tuluy keluar init neangan Mang Eman sanajan nanyakeun bong bulungan naon anu cocok pikeun usahana si kabayan. Teu kungsi lila papanggih jeung Mang Emanna. Dengan mana kabayan? Naon atuh euy? jadi kudu urang teh ka imah maneh Naon? jadi kieu urang teh diajar di swasta cik abang kira-kira bong bolongan naon nya Ya ngingu sapi kesana halus tah. Berala aya apa euy? pan urang mah boga si abah Duh, aku bulan apa galake nya. cik mana ngeluh apa moal Malah aya mah ieu teu. geus atuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kabayan aya mana eling? Ya eling atuh bah irang kuring gelo. Lena naon bet sorasari pas sorangan pas nu gelo anyar. Buatnya jelema-jelema anyar dari kebut itu teh ngambek. Gidung boga abah jeung teh sarua jalona. Naon sia kabayan ditunggu ka kami. Kan anu buat abah kembu. Da tadi abah Geus lah tong diajak ngobrol si boros pokok utama. Nanti ditunjung. Sok arek naon maneh teh kabayan? kuring teh diajar ulah swasta bah. Man kendalana teu boga modalna gitu. Tuh kan maneh mah arek pasti arek nginjem duit ka urang teh. Eta teh kumaha carana? Urang sepotong ewang bah, urang sirahna abah bujurna. Ke heula nahabet hayang sirahna. Urang abeh teu micin taina, urang tinggal maraban doang. Kucing anu rek dipilih huluna atau bujurna? Nya atuh mending huluna. Amun bujurna mah kudu micen taina, nopos kitu mah dikeun we ka kabayan. Setuju pisan eta pamendeg ti ambu. Abah, Kami setuju papatungan jeung maneh, tapi kami arek milih huluna mung bujurna. mau kaduhung bah. Heueuh moal. Geus atuh. Dieu nya. Iya. Gencangna carita si kabayan jeung abah papatungan meuli sapi. Duanana satia kana janjina miara sapi. Keun dina hiji poe Mang Idoy datang ngarusuh ambek kacida ka si kabayan. Masuk tapi. Kebayan. Itu sampai sare, pare urang beak cepetna. Non jadi ka kuring kan itu pas abah. Tuh deuleu tuh, beak sakotak nu urang. Pare. Eta geura. Ning jadi ka kuring. Pan eta mah lain urusan kuring, urusan si abah. Jika itu ka si abah. Teu lila si kabayan nyamperkeun abahna sabari gagero anu kacida bedasna. Bah. Nah, teh kesopan gogoro ka kolot. Itu tuh si Idoy. Tahu mana beas cenah ku sapi sopetak. Nah, make ngambek ka urang. Paneta sapi nu duaan, berarti kudu duaan. Oke, heula ari sapi ujurna nu saha? Kabayan, Ai huluna nu abang. jadi eta sapi nu saha? Tah jadi anu ngagantian eta saha? Abah. Pinter. Mah, tanya mau dikasih anakan, kaguni dua deh. Bagi tengah tuh, kita syukur-syukur alhamdulillah. Ya mah, terwujud kabayan teh. Kalau orang abis mau bersyukur. Berarti anakna nu saha? Kabayan. Tah itu berarti eta mah anakna nu kuring bah, lain nu abah. Lu si borokokok.